Aki nah sosok si Tumang digambarkeun anjing. Jadi kieu anjing teh eta satwa anu paling satya, nurut jeung bisa ngajaga. Deui ari anjing mah dibere dahar tilu poe najan geus 5 taun inget keneh dan kebalikan hati manusia. Hari manusia mah dibere dahar 5 tahun sapoe ge bisa pokok. Eta teh nunjukkeun lamun sepuh kapungkur mere karakter ge teu sabarangan. Dayang Sugih diurus dijaga si Tumang jeung Sang Kuryang teh ngati aya nu menjaga. Syukur ari ngati mah tah ieu carita terus ngalir di mana Dayang Sugih hayang hijab. Tuluy nitah Sang Kuryang moro kaleuweung dibarengan ku si Tumang. Harita waktu Sang Kuryang jeung si Tumang kaleuweung eta leuweung teh ngadadak sepi. Eueuh sato ucal anu rek diporo ku manehna. Padahal indungna hayang ati ucal. Di kajauhan katingali aya bagong keur dahar daun taleus. Sang Kuryang nitah si Tumang ngudak eta bagong. Tumang paamprok jeung eta bagong ku si Tumang teu diporo jiga anu geus wawuh ka eta bagong. Nah haki apanan anjing mah sato anu nurut kana parentah tapi ieu teu kersaeun moro eta bagong. Saur sepuh mah kieu bagong teh Dewi Sangurup Purwana mudun rumuhun angreksa wana pradesa. Jadi salain dewa anu diturunkeun ka bumi teh lain dewa anu jadi si Tumang hungkul. Tapi aya hiji dewi anu leuwih ti heula turun ti kahyangan anu diutus pikeun ngajaga eta leuweung. Janten eta anjing sareng bagong teh sami-sami dewa anu turun ti kahyangan. Teu saukur kitu, tapi wayungnya ngaran eta bagong teh nyatana indung Dayang Sugih ninina Sang Kuryang. Nah tiasa kitu ki. Basa baheulana aya raja anu keur moro teu kuat hayang giih. Terus muru kana rungkun giih di dinya teu nyao eta cikiih teh katandean ku batok kalapa. Nah terus ku eta bagong wayungnyang anu kahausan teh diinum dadak sakala eta bagong teh reuneuh. Dupi saterasna kumaha ki? Abdi janten panasaran kana ieu carios teh. Tah harita keneh tina jero beuteung bagong mucungkul cahaya leutik siga orok tandana lahirna kahirupan anyar di leuweung eta. Raja maluruh kana datangna sora terus kapanggih. Nya dicokot eta anu ceurik laju dibawa ke kerajaan. Tah kutukan anu dimaksud teh nyaeta di saat Dayang Sugih geus dewasa loba ti tiap kerajaan anu hayang ngawin kusabab kageulisanan.
Tapi ieu teh maksudna naon Ki? Dugi ka janten aya peperangan sagala geuning. Tah ieu Ibu Pertiwi anu geulis dina harti gemah ripah loh binawi bakal jadi rebutan bangsa deui. Tingali kekayaan alam urang, cai curcor, sagala pepelakan jaradi dina beuteng bumi, di gunungna, lautan jeung daratan kabeh nyampak ke anak incu da di nagara sejen mah tong boroning kitu, cai hese pepelakan susah jadinya. Maning bumi neda rupa peranya jagat, kakayon ringwana mawajiwana, tirta sinuci neda rupa sumbering urip. Ieu bumi ngebrehkeun dirina jadi napas kahirupan. Tatangkalan di leuweung ngandung daya hurip, mata cai ngebrehkeun dirina jadi sumber kahirupan. Atuh upami kitu mah ieu teh pasualan anu serius nya Ki. Tahartos upami Aki nyaurkeun sadayana kada uninga kana ieu carios teh. Ahengna ieu carita mere cacandran pikeun urang sakabehna. Yen mangsa eta teh pasti bakal terus aya. Sajarah bakal terus ngulang, loba anu hayang ngarebut kakawasan pikeun ngapimilik ieu bangsa. Boh ti jero sumawana ti luar makarya. Kabeh diekeun mah loba kakacoan anu diakibatkeun ku ayana budak buncireung jeung budak jangotan. Naon eta teh Ki, budak buncireung sareng budak jangotan teh? Abdi nembe uninga. Budak buncireung teh nyaeta jalma sarakah hayang beunghar sorangan ku cara ngawenangkeun sakabeh cara. Lamun budak jangotan eta anu rek ngarebut kadaulatan negara, make baju agama. Carita ieu ngajawab mangsa bihari kamari jeung kiwari. Pak ayeuna mah rupina anu KKN anu ngaeksploitasi sumber daya alam pikeun kepentingan dirina nyalira sareng kelompokna hungkul. Nya eta mah bahasa ayeuna, ngan anu kieu teh ti baheulana ge geus aya. Bedana anu kiwari mah leuwih parah ngagalak sak. Ngagalak sak pisan Ki, di pasian hate nyuhunkeun peujit. Lamun dina naskah amanat galunggung sareng dina naskah carita parahyangan mah eta teh kieu. Bayu madu uman sang Prabu, sabda madu uman sang Rama, edak duemkeun ka sang Resi. Tah Bagong ngaleos ka jero leuweung, kulantaran si Tumang teu daek moro eta Bagong, sang Kuryang keheul. Si Tumang dipentang ku sang Kuryang. Si Tumang anu jadi bapana sang Kuryang teh ayeuna geus perlaya ku leungeun anakna sorangan.
Sangkuriang terus muruk si Tumang, terus diolah hate jeung dagingna, laju dibawa balik rek dibikin ka indungna. Kudayang Sumbi eta daging jeung hate si Tumang teh dipasak dan disangkana hate uncal, dayang Sumbi teu apaleun. Waktu rek dahar dayang Sumbi nitah Sangkuriang ngagoroan si Tumang. Sangkuriang katingali bingung. Sangkuriang ngomong, lamun ati jeung daging anu rek didahar teh ati si Tumang. Dayang Sumbi ambek ka cida, leungeunna anu nyepeungan sinduk sangu ditakolkeun kana sirah Sangkuriang.
Dayang Sumbi ceurik kanyanyerian ku sabab si Tumang nyatana dewa anu jadi salakina geus tilardunya alatan anakna. Lamun Sangkuriang manehna teu ngarti kana naon anu keur kajadian. Manehna kakara ningali indungna ambek nepi ka nakol sirahna. Sangkuriang sieun ku indungna ngarasa salah sabab geus maehan si Tumang anu geus ngajaga ti leutik, akhirna lunta ka jero leuweung. Dayang Sumbi anu ceurik inget ka anakna terus rek ningali Sangkuriang tina jandela. Terus lempang ka jero leuweung moal balik deui sabab sieun ku indungna. Duh Ki, abdi janten Cirambai kieu sedih ngadanguna, asa digerihan ngabayangkeun carios Aki. Heueuh keun bae Jang, da sedih mah teu karasa ku batur. Eta tandana hidup ngati kana naon anu dicaritakeun ku Aki. Tah ieu dongeng teh sing matri dina ati, sing jadi pangarti pikeun hidup. Kahareupna teu ngalalaworakeun carita kolot. Mun, mangga ku abdi bade diestokeun pisan pepeujuh ti Aki. Loba pisan manfaat dongeng teh
boh keur ka barudak atawa keur kolot anu ngadengekeunna. Gajarkeun ajen moral jeung kahirupan, lain ngan sokur keur hiburan, tapi pikeun mere pangajaran. Bisa ngebentuk emosi jeung empati, pang-pang nama urang ngawariskeun ajaran, didikan, atikan jeung budaya. Leres Ki katampi ku abdi. Nanging dupi tadi Aki nyebatkeun kutipan tina naskah teh naon hartosna? Oh eta. Bayu madu uman sang Prabu hartina wibawa aya dina leungeun Prabu atawa ratu. Sabda madu uman sang Roma anu hartina ucapan atawa petuah di Rama. Mun hedap duumkeun ka sang Resi eta hartina tekad atawa ajaran hukum jeung moral aya di Resi. Nah, jadi cerita sang Kuryang ieu teh jieunan karuhun urang anu boga pangkat Resi, lamun ayeuna mah jiga ajaran anu daratang anyar. Para master ti setiap ajaran ngadongengkeun carita dongeng anu didongengkeun deui sanajan eceuk ceunah dina harti teu nyaksian langsung, tapi didikan atikan jeung pesan moralna digugu jeung ditiru. Dupi bentenna naon Ki ajaran sepuh urang sareng ajaran-ajaran anu sanesna? Ari sabenerna mah eueuh bedana, ngan ti baheula nepi ka ayeuna ge ajaran karuhun mah faktual, ari anu sejen mah tekstual. Dupi anu dimaksud faktual kumaha Ki? Abi hoyong langkung uninga kana ajaran sepuh ieu. Maksudna kieu sepuh mah anu dimaksud ilmu teh lain eceuk cenah, tapi sesuai fakta anak karasa, kabukti jeung kasaksi. Cara ngadidik ngatikna eta kaweruh dimimitian tina tangtungan waruga. Sabab aya alam pikir anu kudu bisa dikadalikeun heula. Di mana alam pikirna geus pancek dina galur, kakara ngajaga ngariksa alam tubuhna, nyatana ibu pertiwi. Oh, muhun. Dupi ieu naon hubunganna Serang Dayang Sumbi anu hoyong hate uncal teh Ki? Tah, ari mencek atawa uncal teh lambang jalma anu mikir heula samemeh meuta. Jeung henteu sieun ngalakukeun hal anyar. Manehna boga sifat dina hatena pinter maca kaayaan teu ngandelkeun tanaga unggul, gawean sabisana samampuna sawasana. Tah eta lamu ieu bumi bisa nyarita mah anu jadi pamarentah jeung pamerenah teh sing bener ngurusna. Ratu ulah padu wae nunjuk, Rasi ulah sambarangan nyebut atawa cumarita, Rama ulah ukur sumuhun dawuh nurut. Dayang Sumbi anu hartina ibu pertiwi ieu bakal hancur lamun situ mangpaeh hatena. Bisa kumahaeun ieu nagara. Ieu carita bisa kaasup unsur fabel sabab aya karakter uncal, anjing jeung bagong, sakaligus asup oge kana mitos jeung legenda unsur fabelna. Sabab anjing jeung bagongna boga laku jeung bisa mikir siga jalma. Ari kaasup mitos sabab aya urusanna jeung dewa, alam gaib, oge penciptaan, kitu oge legenda. Sabab aya interaksi antara dewa jeung manusia anu hubunganna jeung kapercayaan miwah ajaran. Laju saterusna itu sang Kuryang ngalalana keluar asup leuweung, manehna geus luas idit ninggalkeun indungna. Manehna nekat rek nuturkeun indung sukuna, sabab teu nyao kudu ngalakukeun naon dina tujuan hirupna.
sang kuryang parat naik ka luhur batu anu loba akaran. Kusabab atoh teuing sukuna ti seureuleuk. Yang ditulungan ku pertapa eta kolot anu bijaksana teh mawa sang kuryang ka tempatna. Sang kuryang diubaran ku eta kolot ngan hanjakal sang kuryang poho saha dirina kusabab tigleduk sirahna. Punten naros Ki, dupi pertapa eta teh saha sareng naha aya di eta leuweung. Inyana sang senapati wana wasa ring diri carati tapo ring marga dharma sang piniguna rajas tamas saha tatwa. Manehna teh nyaeta sang anulung saha angajarkan sang kuryang ring rahasia jivana miwah sakti.